Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu bade nyaritakeun dongeng anu judulna Desa Siluman. Zaman baheula di hiji tempat wewengkon di dinya teh kacaritakeun lembur anu kacida sarienan jelema ngaliwat ka dinya. Yen cek beja di dinya ari penting tara aya lampu. Pokona paroek jeung loba begal. Lamun aya jalma penting-penting liwat ka dinya, cek beja sok dicegat garong atawa begal. Pokona sakumaha harta nu dibawa ku jalma teh kudu dibikeun ka garong, lamun henteu diancam bakal dipaehan atawa disiksa. Caritana yen begal atawa garong anu sok nyegat di tempat eta teh nyaeta penduduk di dinya. Ku sabab kitu jalma sarienan liwat ka dinya teh. Jeung deui jalma anu nempatan tempat eta teh jaraguan. Ku sabab kitu jalma nyarabutna eta tempat siluman. Lembur siluman terusna mah eta tempat teh aya di Kacamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Tah ayeuna mah Siluman teh jadi ngaran desa nyaeta Desa Siluman. Da ayeuna mah aman biasa wae kos daerah nu sejena eueuh begal eueuh garong. Kecuali katukangan lembur eta teh aya trotoar panjang. Dan nepi ayeuna ge sok sarienan jalma liwat ka dinya tipeting mah. Sakitu wae dongeng abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.